Yes, sekolah. Alhamdulillah sekolah ayeuna geus mulai deui asup. Aduh, kamari bosan daring ya. Ayeuna mah sekolah geus bebas. Mantap lah. Ajam kemana? Perasaan timah teu mawa tapi eueuh. Ayo guru ka mana we yakin datangnya. 2,000 years later. Tisen keneh sekolah teh tenginas teuing. Kemana nya? Babaturan teh cenah nu kadara ieu teh. Assalamualaikum. Oh my god! Wow! No. Salam. Ari neng saha? Abi sahanya. Abi kejadian itu apa saha? Ieu mah sekolah SMP. Aing mah make SD situ salah sekolah meureun. Situ SMP aing mah sekolah di mana maneh? Di kelas. Yeah, boy. Nya maksudnya sekolahna di mana? Belegu. Ieu mah sekolah SMP situ maneh salah seragam. Mana nu salah? Nah, situ urang mah geus bener situ sekolah lagi SMP urang mah. Kemarin pada beda baju doki yang di kolotna. Lain di kolot di sekolah aing maneh teh SD SMP. Oke. Aduh. Perasaan teh kela. Asa karena kamu teh TK. Oh, Tos TK teh. terus TK ka mana? Paut. Hah? Mereka beren paud heula sia teh. Paud heula ka karep TK meureunnan. Paut teh. Meniti ka puan paud. Paut. Tuluy ka TK. Ki TK ka mana maneh kamari? KSDM. Siapa yang cocok SDM lagu? SDM. Penjaga SDM mereka SDM SMP sih teh. Paut. Paud. Tuluy S. TK. Tuluy ka SD. SDM. Orongo siapa? SD sia. SD. Ya SD heula. SD lah. SD. SD kakak SMP. Masa SMP naon? SDM, mau naik SDM ke SMA. Ayo mana naik sekolah di mana maneh? Mana? Kapan di lembur sekolah teh? Lain, maksud aing teh sekolah mana di SD, di SMP, di TK di mana? Asal di mana aja sekolah. Eta maneh seragam SD, ieu masa teh SMP belegu. Nah, ya seragam PKK serta belenggu. Aduh. Aing rek kapana atuh? Karek ka pasar. Mana nu bener tujuan mana di sekolah rek ka pasar teh? Bukan mana mencanger sih teh. Aduh dikucil. Dikucil mana? Halus siga. Oh itu antena urangnya. Antena wifi. Arek sekolah. Hari mana? Mana sekolah di mana? Di kelas. Maksud abi teh sekolah di kelas teh di SMP. Pan meureun sekolah teh aya TK, TK. aya SD, aya SMP. Tah maneh di mana? Di mana urang teh lindung hari teh. Teh urang teh ditenung meureunna aya anu hipnotis. Di mana urang teh? Mana meneh ngajengkel ke di sana teh? Ari bapak saha ieu teh? Abi mah SMP sia teh. Nya tuh. Ari abi saha ieu? Pan aing nanyakeun maneh saha? Asa pagawe UMKM urang. Aduh, geus dari bae. Kunaon teh damang? Ieu pasti aya. Lain mah saung babi aduh-aduhan teh damang. Abi gaduh rezeki. Naon? Kerupuk meriat. Ari maneh. Saterek dagang di sekolah. Nepi ka teu puguh sia teh.
Iya sahaya. Geus datang deui saingan. Nu ye can beres. Ari maneh saha deui? Remember guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aing teh ye can pugu angeus disuruh nyong deui maneh teh pugu seragam kumaha teh. Itu. Itu saha deui teh aing mah ngurus maneh ge can angeus. Ya ieu sakola naon atuh aing mah. Pan teh gerbang ge geus pugu da teh SMP. Sia teh Sekolah madrasah. sia salah seragam. Maneh salah seragam maneh. Alah. Si teh Abid. Tentang deui. hilap. Naon hilap naon? Ari ujang saha di mana? Abi mohon di tadi. Maksudnya sanes di tadi ujang sekolahna di mana? Ieu mah sekolah SMP. Hei, ieu seragam SD, ari ujang seragam naon ieu? Apaan ayeuna mah sakola mah hiji kelas teh ku kabeh. Naon ieu langsung kabeh kumaha emang? Kelas kok kabeh. Tarsan. Hei, Tarsan. Ari Tarsan teh ngaranna botak sebosas teh. Saha ujang saha ngaran Pena. Oh, ngaran teh pena. Nah, Oh, sekolah di mana? Di dieu Ujang, ieu mah sekolah SMP. ada SMP teh naon? SMP. Sekolah. Nah, tuh. Sekolah menengah pertama. Pertama. Lalu SD sekolah dasar. SD mah itu pertama acan. Sekolah dasar. Itu bagian pertama. Sia teh Wahyu. Mana ieu seragam masalah. Abi kan itu seragam gamis. Aduh. Aduh. Kusai banget. Kenal, kayak kerupuk ya? Raya guru sia salah Ya, seragam. masalah sekolah mah rek di dasar dia jadi masalah. Di dasar laut. Dasar dengikeun heula. Rek di pertama Pertama jadi teh masalah. pagi bensin. Pertama, sedeta mah. Kenapa nih? Lain, ayo ujang ya sekolah di mana? Ada cek mama cenah jeung sakola we cenah. Ayo mana? Ya, ada sih buka mama. Hei, siapa di download lagi lagi? Da cek mama kudu sakola matan tuh mawa kantong. Ya, kan orang yang mau kantong tuh, mau Ini bawa kan? kantong gitu, saya teh jadi nu hajat atuh. Kantong cadangan. Maksud teh ujang sekolah teh di SD, di TK, di PAUD atau di mana? Ih seragamna teu pugu. Pokoknya teh seragam. Sarua jeung maneh. Abi bang, aya identitasan. Muhun, ieu teh seragam SD. Tah, aya nu kieu kan. Nya sarua kan urang ge aya sia teh. Kan aya leuwih ka maneh. Naon? Aya ieu. Alah. Maksud urang mah maneh mah SD. Ya mah sakolahna SMP. Lain. Lain ujang sekolah di mana? Perguruan tinggi. Aduh. Ya. Boleh sih aduh. Naon maneh. Ini bau. Pacat dahar boleh ku. Ini bau karbit. Mana bau karbit teh? Nyata teh. Aduh. Tadi diajak teh. Bau karbit. Beungeut siga moci sia. Bau lodok aing. Lain ujang sekolah di mana? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Nah, mau kempis perguruan tinggi teh. Apa dicerita? Usaha. Apa kalau tidak bawa kempes itu haus? Penyalahkan saha. Ari ngaran ujang saha? Ngaran ujang saha? Ngaran. Kan tadi ke atas satu namanya abis teh. Saha? Pernah? Oh, pernah. Ari mama saha mama? Mama. Inung. Mama teh Inung. Mana boga Inung teu? Inung. Hah? Saha? Inung. Itu? Heeh. Inung. Yo. Hah? Yo. Yo. Iya, teh.
Bapak, ayah, Boga ayah teu. Boga ayah teu, Cara ngapain kasih gak kuas itu paham teh. ayah. Sirot. Sirot. Assalamualaikum anak-anak. Sampai labuk, Kalah kabuk ya, iya hari itu. Hari Ujang eta umur seberapa tahun? Assalamualaikum anak-anak. Itu dah Bu. Hari Ujang umur seberapa tahun Ujang? Ujang umur. Usia. Umur. Assalamualaikum anak-anak. Umur kira yang salah. Dia tinggal sumbing sarang. Ibu guru apa lagi ge? Umur sing tati. Hari itu cetar kana deh Bu. Tati caralik. Kira Bu, cenah geus hari Ujang umur seberapa tahun Ujang? 12. Ya beli 12 opat cek teh. Berapa? Opat yang nanti 12 atuh. Anu kieu mah genep. Panas teh. Ya mau opat. Astagfirullahaladzim. Hei. Kita heula mah. Kayak heula, ibu kayak heula, cenah